biasa terlanjur juga di sekian juga jodoh mah di mana mobil lagi nih. Lah, masak mah masak we atuh lah. Lieur masalah kita. Anak parbaneun, jahan, jajan. Nya lah. Mikir pisan, geus salah kita. Bae ah. Tangna di mana teh salah kita. Ulang ijen tuh we nonton TV sapopoena teh. Lain ikhtiar sia batur. Marah pada ku paraban anak pamajikan teh. Nya. Sa sia. Nya. Ngajedog wae di TV, lieur. Itu sia. Usaha siga batur ya. Lain cicing we pagawean teh. Nya engke. Iraha. Tidak. Tidak ini dengan duit. Udah curi kayak jajan. Loh, Udah hal. Udah teh kira harus jajan, khususnya jentul we. Asal pangadulan. Hirup teh. Ngadulan pisan ieu mah. nya engke we atuh mah. Antem we kayak diraha teh. Butuh duit. Duh we. Ieu film rame Ya ieu. film rame. Usaha kayak itu. Nya engke. Kairaha pangadulan. Pokoknya teh ngajentul dina TV wae. Sok geus usaha geura ini. Udah milik menuturkeun tuh mah. Lain milik nutukeun aya teh ikhtiaran mah datang. Usaha ka itu. Jentul jeung ngajentul we. Nya engke isuk. Isuk terus, isuk nu mana? Isuk teh loba. Sok. Aing mah kudu bener. Aing mah teh mah. Ngalawan wae da omong komikan teh teu mikir sakitu mentong mangusahakeun teh sia teh. Kabur kieu mah. Usaha ka itu sing we di ieu mah, TV we di dalam terus. Nya, Imah ieu, bayaran. ayo Anak kapos, parbanan. Ngajentul jeung ngajentul geus ya. Ka itu Ieu. usaha dengan duit. Gak pamajikan teh kadon. Ngiriwik wae ahlieur Teh mah teh mah kukulutus. Kadeu bani mah lagi Alah. upis bae. Aing nu udah gede. Usaha. Budak kudu jajan. Pemajikan kontrakan bayaran. Alah, sia. 2 bulan teh kabayar. Iya, gua pemajikan kitu mantau, cabrak wae. Wing ge usaha ge. Mangjang. Pengen ngiri ngagoler ah Mangjang. Harusi ge Mangjang. Mohon lah. Aduh. Kalau nyaplas kedap Mangjang ah. Alah, mesti. Alhamdulillah, ayo usaha geus maju geus mapan mah teh. Nongkrong teh di pos Mangjang deui. Di pos Mangjang deui. Bisa nongkrong di kafe ayeuna mah sia budak-budak ayeuna. Bae, pas pamajikan tinggal di imah tumah. Mas, minta Vietnam Brit 1 ya. Oke. Aduh. Sudah we gelis ngalewat je.
Oh iya, kan di sini aja gabung ya. Sendirian aja. Dari mana? Makasih banget nih nggak boleh duduk. Kenalan dulu ya. Siapa? Rianti. Asep. Oh, Asep. Iya. Rianti masih sekolah apa kerja? Aku masih kuliah. Oh kuliah, mantap mantap. Kuliah di mana? Unisba. Oke, ngambil apa? Ilmu komunikasi. Wah mantap, bener komunikasi. Biar nggak harus komunikasi ya. Mesti kalau tuh ada. Udah ngomong-ngomong udah belum? Udah. Oke. Mas sekalian aja dimasukin ke Asep. Sekarang aktivitas apa aja nih? Kuliah. Kuliah aja Kuliah. gitu ya. Mantap mantap. Apa lagi ya? Udah, oke, mending ngopi dulu ya daripada tegang. Oke. Makasih ya Mas ya. Nanti digabungin aja ya. Mas, ini minumnya gimana Mas? Oh gitu. Saya mah biasa di ini Mas, biasa di warung. Yuk pas di pos. Oh ini nama nggak diminum ya? Dikocek ini Mas. Itu diminum. Maaf ya Teh ya. Dasek mah tuh gimana tuh? Jadi aktivitasnya cuma kuliah aja sekarang deh. Oke. Tapi ngomong-ngomong sendirian aja nih. Sendirian aja. Nggak sama pacarnya? Nggak ada. Kamu kemana? Nggak ada pacarnya. Oh belum punya gitu? Iya. Alhamdulillah. Oh gitu. Jadi nggak akan ada yang marah mungkin ya? Bisa jadi. Minum dulu ya. Ya. Kenapa pahit banget ya? Pahit banget. Itu manis nggak? Manis. Kalau yang aku pahit. Lihat muka aku. Iya. Soalnya manisnya habis sama kamu. Sorry. Gak apa-apa ya, lomba-lomba dikit ya. Iya, soalnya nggak terlalu bisa nih. Ayo tinggal di mana? Buah Batu. Oh di Buah Batu. Di terusan Buah Batu apa di Buah Batu? Buah Batu di terusan Buah Batu. Oh terusan Buah Batu. Alhamdulillah. Biasa terlanjur gue rezeki ya. Coba jodoh mah di mana? Ngopi lagi nih. Pahitnya nih kopi itu. Apalagi lebih pahit kalau tinggalin AA. Alhamdulillah. Asinan neng kata. Aduh, neng mah duit kahibeur di hidung AA neng. Aduh. Gerema geuris, mesti ya bal dari Allah. Segar ya. Doa enggak. Yakin ada nulis tapi dengan namanya ada poinnya tehnya isin teh bios Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Eta salaki di imah laju TV di dekadun sare. Wah aing dibanjur sama asa-asa saember geura. Kuman pisan teu mikir, dasar otakan. Kota cai banjur.
Cuman pisan ke salaki teh. Pikiran pisan karena usahanya. Teu hayangeun kitu ngabahagiakeun anak jeung pamajikan eta salaki. Kadang natengan molor, ulang jentul, nempo TV sapopoe. Pisan kagiatanana. Pisan belana ka anak pamajikan eta. Salaki teh kasebeleun. Mau nggak ya? Terangkung teteh. Panjur tuman gua sakiki. Boleh deh. Panas? Alhamdulillah. Ya, tuman. Tuman sia. Tuman sia. Molor jeung molor we. Lain usaha nu bener. Tuh, kontrakan bayareun. Anak ceurik jajan. Ngalenyap. Di imah ngalenyap, di dieu ngalenyap. Nyangke engke atuh mah usaha aduh ya Allah. Iraha usahana hantam engke wengke teh loba. Sok di Banyuris saemer. Entong hayu urang uwih we ayeuna mah lah. Kudu puguh heula usaha moal aya Nya teh. usaha mah usaha lah. Dengan duit karena pamajikan hirup teh pangadulan we. Nya. Tuh, kontrakan 5 bulan can dibayar. Aduh, ngiriwik bae. Karek gedek nangkep uing teh ngimpi teh. Kudu diseplok ku cai.